Sok-sok tuh ang teh ngajan ngahuleng weh. Durasi. Tengah hati, tengah pikiran. Niku naon atuh maneh nih riweuh. Ingat kasih angun si ate nih. Orang tua si angun sintu. Si pucu awal wae balik cuma pajarek nyokot si angun teh. Anggun mau balik gun sama nengun inget kamu mangun ya Allah bukakan pintu hati Anggun untuk kembali pulang pada aku. Nih sok atuh nih tuang teh ku aing geus ya. Mantap sama kyo-kyo riwo Sok atuh. kan mendalami peran siapa ini. Uyah doi untuk waktu. Nyawayana we. Baik, dah zaman baheula mah jeung uyah ge jalan. Tarik. Gitu aneh mana emang minum tadi kunyah. Nya di mana teh aya nginum di kunyah? Eta bieu. Da bari ieu aya keneh sanguan, Oh, bari nginum. Anggap we sayur teh atuh teh. Amal ka sawah ah. dek naon? Jalangan di imah mah. Anggun deui ingat ka si Anggun. Ka sawahna naon ngalamar gawe. Bukan di sawah mah aya korek cap. Bangkit rek bangkit ayeuna mah. Paduli anu mah mikiran si Anggun. Di syarat dia mah mikiran si Anggun. Tuli ngejedog jeung uwana. Jangan sakit. Itu tong baik sekalian. Yung, nilo ka uwa mah. Sawah itu ka kula, ngalamar gawe uwa mah. Ayo nilo. Ayo tuh, bun jadi na. Nek we kasih angin. Ayo nama mamang inget. Inget ayo mang nilo. Wah hoream Aman aku nih. Kan ngajak simbian. Ulin wah. Ai dua ya. Kagok begini kedua. Bangkit ngalamar gawe. Kang naon Kang? Ngarit nyai. Ku abi atuh ngarit mah Kang. Bet Tuh. buruhan me abi. Saya ada eukeun ngeureuyeuh mangarit mah ku akang. Nya atuh Kang, ku abi atuh Kang. Kita nih kita niatna mah nangan gawe gitu tan nunita. Susuila itu nih nunita. Nang geus teu butuhkeun kitu tanaga abdi. Kang atuh Kang. Mampun. Naon atuh pigawean teh daena mah geus rengse, atuleun eueuh ramekeun rengse. Nya atuh Kang. Naon atuh Kang nih? Ngasuh atuh ngasuh. Ada geus teu boga budak leutik mah. Nih atuh ngasuh indung nawe. Eta we daek mah tunggu pare tuh. Hah? Nu mana sawahna? Tuh pare atuh tuh. Siap, bae bener. Bener sok tungguan. Ya tuh tah di buruhan. Nuhun pisannya Kang ya. Kang, nuhun pisannya. Iya buruhan ya sa jempol. Ya.
Itu sawahna. Tuh itu. Bener kan? Nuhunnya kan? Oh iya sawahna. Alhamdulillah. Euy. Ieu menang Mas euy. Nu urang eta mah Nu urang nang manggih urang di dieu Lain eta nu urang we. Eta licik pisan emang Maneh supaya ngaya. Tinggal siapa? Halo siapa? Bedak enggak mah mana bukan asli. Ayo atuh, urang majukeun ka urang yuk. Urang bagi dua ke. Dua. Mas bedak enggak mah mana urang bagi dua. Ayo atuh. Ayo buru awas yang mun bagi dua. Ini emang kali. Yuk, ayo. Rame bisa deh. Rame bisa tanah kawin. Tanya nanya mah tapi bahagia. Rame bisa nih. Iya nyambut di kita balik. Tahun kita baliknya di mana dah kawin. Wah tuh dah hayang dibawa ke salakina eta teh. Udah encan. Kebae tuh dah dapat kita oge alus ya. Hanya nih saai. Tapi gantengnya di mana sih? Awet tak gelis deh ya. Ini salah. Linda. Ningali siapa? Urang manggih Ali. Itu. Ningali tuh urang mah gede milik siapa? Bagi doa yuk. Nah wae, yuk genang manggih urang capek-capek neangan. Doa we sete, ko besti. Yung eta di mana manggihna? Heuh nya eta di alus. Di mana manggihna eta yung? Iya di kolong ai. Heeh. Orang Korea tadi nama rek nangan duit barang iya tinggal di Mang Aju. Iya meureun dah hadiah ciki dapat Lain we. Kita siap di cika nu di sinetron. Lain we deket lah. Masih di paok mana. Oh bawa yuk. Mending kawinan teh ini. Ayo udah kawinan. Ayo Ayo atuh. Kawinan aja. Ayo atuh. Ayo atuh. Ayo mana? Mana? Ayo. Di dia weh. Wah emeng gini ngabang nya. Jadian. Kisaran atuh ka ditu. Abi jadi mama pengantin laki nanya. Heeh. Abi jadi mama pengantin awewe nanya. Bae abi jadi lebeh heeh. Abi jadi lebehna sok. Ada abi jadi naon nih. Abi jadi bager gede gue jeung saksina nya. Nih aya mana kita nih, mah nya ada KB jadi ieu saha tuh jadi pengantin awewena. Heeh. Nah, malah ka urang kabeh. Wayahna tuh mian da eueuh deui nu daek. Jadi maneh da bae teh kadagean naon. Jadi pengantin awewena nya. Nih mau ngatur tuh si Kuyung tuh. Embung. Eta ge ari saha? Nanu urang. Nih, kalau atuh dandan heula. Ayo cok, siap-siap. Ayo. Nah tuh nih riweuh jeung kitu sagala nih repot dalin bebegig. Kan mesieun. Mesi gaji lemah. Ketang da maneh mirip bebegig. Mana dauh manukna tuh ani nungguan. Manuk kadari ya atuh ontep. Ieu pare ontepan. Belegug si amal. Lain digebah goblok. Atuh dauh mana teh gaji buta sia teh. Manuk. Nuk. Adi ontepan atuh ieu ini kurang gabut. Tuh kang kos nempokeun wae. Oh, manuk atuh si goblok teh. Ya mun bro, nyari teh aya racunan bareng. Kang dauh manuk. Lah atuh cangkel kieu wae. Ah itu deh nu sawah itu tuh belah lebak nu akang. Ini legan euy. Meh rame anda. Iya lah.
Nih riweuh maneh can gegawe geus mawa kueh monde nih asa aing. Ini julid jadi jelema teh. Piluan. Ih, sia teh. Tuh, udah kosong jang akan tunggu manuk. Oh, sugeun teh. Sieunnan manuk. Kieu dage ke laguna. Oh iya. Nyaring kasih ya. Manuk euy. Oh iya. Nyaring kasih ya. Oh iya, ngeunaheun euy. Belah ditu nya, ka belah ditu heula cicing. Oh iya. Nyaring kasih ya. Oh iya. Nyaring kasih ya. Oh iya. Nyaring kasih ya. Kasih ya. Samping mana? Mian atuh nih mana teh nih diuk teh nggak cantik gitu diuk gitu sama nih cing anggun atuh nih tong ke bawah jalurna bapak doan heula awewe mian heuh sih tong herakeun heuh diuk teh cing anggun kita ipet ini burak atuh sangkul aurat mah atuh saya teh tutupan heula bae eunan burak atuh nih teh iraha mulaina nih abi cangkul di kemana atuh ieu lebena oh, nih lapisan nih lebeng kuat ya. Cincin eta. Iya, cincin. Kak deh lagi siapkeun. Bari punya cekan mah. Ini buat teu mana aya lobena? Heula atuh teh ka mana? Ini setengah kieu ya diuk. Nih mana lebena? Lebena tadi saha? Si kerawatnya. Si kerawat mana? Lapisan itu selama. Ini buat tuh yang berat pisan. Berat. Ada sebelah deui ah. Halunya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapisan. Hampura lila. Hai. Dilapisan dulu. Kalau tuh megang dan dulu lah. Buru-buru lah. Buru atuh terus ieu tangke berat pisan tuh. Teburu ngarendeng mana ieu pangantena? Anjay. Geus kieu. Buru atuh. Ngarendeng dan kitu. Ngarendeng. Boleh enggak tadi hukna? Nah. Nelen gitu ay mana neneng. Oh, pindah ke gitu. Neng ini mana? Di harapan itu. Nah, itu. Tah, ieu tos lengkapnya ada tanda-tanda tuh. Terus kan? Yuk, orang kawitan wae ayeuna mah. Sok, tadi yuk. Sok, ayeuna orang kawitan wae ke bismillah. Sasarengan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tulisannya cincin mana? cincin belum mana juga pisan. Nah, tadi.
nah itu. Sok ka dia jadi nak. Cok siang habiskeun. Ih, kulit parah sih jangan rujak. Mana atuh, Ajusna? Nganyuk ka ka warung Sarebun. Namun nganyuk daerah. Oke, apa yang minggu dibayar gajian. Nih Di buru ada kita. Kurang ngarujak. Ngarujak, tidak sarasi. Buka sampuna. Itu kurnaon. Si Uyung keur kawinan. Awas orang kacaukeun sih. Tapi bajuna aralus. Dan heula Mana salah kita? Kedi weh. Nah, deui. Iya, geus kagok punya. Kadi mama pengen baju. Sok bismillah lah sama me asup teh atuh buru. Bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bakal bisana. Oh, siap aja. Kamu besana jeung urang ya. Iya, bisana. Neng An, aku akan meminangmu. Bismillah. Dengan izin Allah, aku siap menerimamu. Sok lebetkan alina, lebetkan. Malah gitu atuh. Aduh, sok lebetkan. Hiji. Hentikan. Uyung, hentikan semua ini, Uyung. Uyung, hentikan semua ini, Uyung. Kamu tega, Uyung. Kamu tega kepadaku, Uyung. Asik kibin kenal cenah. Keras itu tuh asik kibin kenal. Aku teh heran dia. Aku ini belum tega kepada Wah, ieu mah kabana kumaha wa? Sager. Sagor gering can mikiran we maneh. Wah, gering. Maneh nih beta-beta teh mikiran maneh. Ayeuna di ditu resep nih. Resep nih beungeut jadi gereng kitu maneh. Udah gue di laut. Kawe, loba lauk tah. Kumaha Jadi kayak lauk gitu di sawah. sih mah gering naon? Tuh mikiran maneh geos ya. Wah, Mah teh kurang musuh oge mah. Emangnya kunaon eta leumpang jadi gitu? kagesan kijing kerak. Geus geura ka dieu geura. Mau satu nah berarti ngojay wae ai maneh. Haunang naon? Kunaon di dieu sok ngojay. Kalian semua tega. Bina mana kunaon? Ibin kurang. Terus si Uyung kawin. Mana emang heureuh? Bodohan. Nah, atuh ceganyaan. Abi borong dandan tingali yang pakai baju lebaran. Ite ulahun tadi teh. Nah, yang geus dialus-alus, geus direnceng-renceng tingali. atuh di mah. Tingali pemikanya ndok kieu membahana.